Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa sadayana, wilujeng patepang deui sareng simkuring Risti Rahma dina acara Warta Sunda. Simkuring bade ngadugikeun sababaraha warta anu parantos disiapkan ku redaksi. Lini Ageng bermagnitudo 7,9 dina dini dinten atos lumangsung di Turki sarta niwaskeun 76 jalmi. Korban diperkiraan bade teras keneh, nambahan manggi lobana kaneh wangi anu terperangkap di reruntuhan wangunan. Lini Ageng di wilayah Turki dina dini dinten Rebo kaping 6 Februari warsih 2023. Geter lini bermagnitudo 7,9 dini sumawonten dirasakeun dina negara Siprus sarta Lebanon. Guncangan ini lumangsung salila 1 menit sarta mepeskeun jendela-jendela wangunan. Seorang saksi panon ngomong saeutikna 17 wangunan runtuh alatan lini. Awak nyarios Turki Alfat melaporkeun sejauh ieu lini atos niwaskeun 76 jalmi sarta salaba 440 jalmi liana tatu. Wilujeng tepang deui dina warta anu bakal dongka anu leuwih manfaat kajida. Hatur nuhun anu kasuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.